Lamun urang nyaritakeunana di nagara moal kaharti. Urang nyaritakeunana di yayasan moal kaharti. Urang nyaritakeunana di lembaga moal kaharti. Tapi lamun nyaritakeun Isra Mi'raj di pondok pesantren. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع langkung tipayun urang sami-sami ngandaskeun puja sirahaji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu katidak pisan agungna nyaeta nikmat iman sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargana oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in Al-Mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para qori bil khusus pisan dieu aya Abuya Haji Adung anu alhamdulillah nyana eksis dina pengurusan soal-soal anu rumit nu teu kajag lagu urang yang nama bisa sarupani ngaberesan tunggul awi bisa orang doakeun mudah-mudahan panjangkeun umurna kasepuhan ti solear aya paling katuhu alhamdulillah rabbil alamin tanpa aya anjeunna monyet kalabur khususnya pisan mah ieu Kiai Haji Profesor Doktor Supendi AF alhamdulillah barangnya nazarah kasolear timbul buntut orang doakeun mudah-mudahan kare kawin deui bil khusus pisan Sohibil Bait Kiai Haji Abdul Hamid sekeluarga anu kusim kuring dimuliakeun kumna para kiai para ustaz mudah-mudahan aya dinartakeun aparatur pemerintahanna sipilna militerna anu dina kasempatan hadir urang doakeun mudah-mudahan sami-sami aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang kumpul di dieu khususna simkuring dina raraga ta'ziman wa takriman memperingati kana hiji sejarah yakni Isra wal Mi'raj junjunan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra wal Mi'raj berarti ngahudang-hudang kanyaho, nginget-nginget kana hiji sejarah di mana orang ngadenge Isra Mi'raj hudang jiwa urang. Ingat karena keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj moal kaharti. Banyak si aya lalakon minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ngan sakiceut. Manya siti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha ngan sakiceut. Turun deui balik deui ya Allah ngan sakiceut. Wal kahar. Lamun urang nyaritakeunana make akal nu ieu make pikiran lamun urang nyaritakeunana di nagara moal kaharti, urang nyaritakeunana di yayasan moal kaharti, urang nyaritakeunana di lembaga moal kaharti. Tapi lamun nyaritakeun Isra Mi'raj di pondok pesantren teu kaharti. Tekan, Masya Allah kan. Tapi lamun urang cuk-curug heula mah bakal kaharti geradi. Urang sakilobaanana di dieu rentul nu leutik nu sedeng nu gede kolot aki-aki aya kabeh. Berbagai lapisan masyarakat kelas nggak beda-beda. Ulah hese-hese lanan Haji Pendi beta ieu beda kain. Nu ieu mah teu boga pamajikan hayang kawin, nu ieu mah boga pamajikan hayang nyandung. Beda kan gahayangna. Ari Haji Adung mah hayang ngan sieun. Beda-beda kan gahayangna. Ieu mulai kaharti oh jadinya. Nah, kuari lamun budak leutik kahayangna es krim. Es bonbon. Lamun rada gede kahayangna sate. Lamun bangsa dewasa kahayangna tusuk sate. Susah-susah buka hati bae. Beda kahayangna. Ketika jelema dewasa kahayangna tusuk sate, nyana hayang nusuk daging maksudna. Terus siapa suka diseri heran ini mah. Bedakeun ka budak anu umurna 5 tahun 6 tahun, ceng, aya hayang nusuk daging. Naon? Nusuk daging. Naon? Eta teh mah bobogaan sia. Da naonan ceukna. Budak leutik mah dicaritakeun ngeunahna bersenggama maka. Tapi lamun kelas dewasa nyaritakeun ngeunahna bersenggama, kakarak neuleuh susu bae ge geus gacem. Aing sia tolol. Nah, beda kahayang.
panjang ceritanya kajian dipaksakan ke budak letik kita bobogohan walaupun sebab can boga kahayang ketika jelema dewasa kita ulah bobogohan maksa sebab beda kahayang beda karesep manusia ge sarua ketika orang di universitas berbagai jurusan-jurusan jurusan politik nyaritakeun politik teu berbagai kelas jurusan ekonomi nyaritakeun perekonomian anu jurusan budaya nyaritakeun budaya wari di dunia keur nyaritakeun korol macem-macem lamun urang nyaritakeun di Cina dengan bangga jeung takaburna Raja Xi Jinping bener teh kamu ya nyawa kan itu presidennya Xi Jinping bener deh siapa bener baik ngomong jeung nu bohong jeung nu bodoh mah bener baik urangnya Xi Jinping dengan takaburnya cerita di dunia negara paling kuat, negara paling hebat, negara paling kaya di dunia dan tidak akan terkalahkan oleh negara manapun. Jadilah Cina negara adidaya, ditonjolkan rudal terbesar di dunia, diabringkan Cina, ditonton ku dunia, rudal terbesar di dunia, di Cina disorot Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Indonesia nempok, gede amat. Dengan penuh ketakaburan, tidak ada negara manapun yang akan mengalahkan negara Cina. Encan bahasa, encan garing-garing acan letah nyaritakeun kos kitu, cak Allah aing boga rudal terkecil di dunia. Terkecil di dunia, siap terbesar di dunia, aing terkecil di dunia, kuman. Virus dia bahasa batur, bahasa orang mah kuman. Siapa sok haju, sok-sokan segala virus, segala naon. Teh virus teh bahasa batur, bahasa orang mah kuman. Sok nyaho, kikituan. Terkecil di dunia bela malamun di biaya kumanan ku kolot urang make kaca digitukeun di alaan hiji-hiji kuman masya Allah eta binatang terkecil anu biasanya nyelap di papalangkakan awewe yang masya Allah eta kuman cek Allah disebar, cek Allah lawan siap kuman gede, rudal terbesar, aing boga virus terkecil di dunia. Masya Allah, kuari ambalaya kaunggal negara, himbasna sabodo, orang Amerika, orang Eropa, sabodo, tapi ini kan himbasna ke Haji Pandi. Jadi Haji Pandi teh kuari teh bisa umroh. Mana ya Haji Pandi? Nah, ceknya aing nalangsa, kuari itu barang aya Corolla. Aing teh bisa umroh, mangga hirup aing di dinya. Dan mantap kuari jalan deulean bengora bae di samin gua inget deui. Da ieulah imbasna. Urang mau lazien kabeh ge menanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah geus mekat hirup wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi yuhyi wa yumiit. Nu encan aya corona ge pae mah pae bae. Ketika aya corona waya hirup mah hirup bae. Perang di Irak nu teu pae hambalaya. Perang di Suriah nu teu pae loba. Perang di Yaman nu teu maraos hambalaya. Nu perang di Yaman anu paehna di Cisoka loba. Nu perang di Suriah nu paehna di Belaraja hambalaya.
paeh mah teu kudu corona, teu kudu perang, teu kudu eta mah aja. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegeun dina qalbu urang. Eueuh kematian ku sebab kelaparan. Teu aya paeh ku sebab gering. Teu aya paeh ku sebab kelaparan. Paeh mah ajal. Titik catet. Ulah sok kaju. Waduh segala memakai ieu segala naon. Maksudna karunya kan hendek nebak awewe. Kakaji pengen suing teh henteu sih. Masya Allah, tuh biasa banget sih. Tenang bae ulah sieun. Ulah ngomong gitu kunaon. Sapoe tadi nu datang ka imah nu ceri sabaraha urang. Geus kudu dihitungan. Kunaon? Kenapa, Mbak? Saya ini ingusan pilek takut corona aja Pak Kiai. Tolong katanya didoakan. Budak pilek bae sieun siapa wae. Kebal datang deui make masker kabeh limaan di pabrik. Kenapa ini? Katanya ini pada panas ini takut kena corona. Wah, ini budak hararese amat teu garaji. Santri mah santri nu make masker. Tenang cak santri. Tuh paeh mah biasa. Kasihan hiji doang santri. Kasihan santri. Sebab naon lu pake kasihan atuh harta teu boga mobil teu gablek. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui supaya kaharti horeng manusia teh kanyahona beda-beda. Sakumaha budak leutik jeung nu sedeng jeung nu dewasa jeung aki-aki beda kanyaho jeung kaayang. Atuh meureun urang geus sarua beda kanyahona. Kanyahona jelema anu ngaji nangan sakadar ngejah bisa nangan ngejah. Kanyahona bisa nyambung-nyambungkeun sakadar maca. Kanyahona ngan sakadar amil palinge mun ditanya sabaraha jumlahna amil. Wah di lembur kula mah hiji we cenah. Nu mana tukang mandian paeh? Siapa salah? Beda-beda kanyaho nu ngaji jurumiyah pangalamanana jeung kanyahona datang ka jurumiyah, nu nyaho ka alfiyah datang ka alfiyah, nu nyaho ka jamul jawame datang ka jamul jawame, berbagai ilmu sakumaha kanyahona masing-masing beda tahapan-tahapanana. Ketika nyaritakeun jelema nu istimewa baheula di dia Abu Yara lain jelema sambarangan. Disambung ku Abah Ucu lain sambarangan jelema. Sebab naon sih bedana Fatul Muin nu dicekel ku almarhum almarhumlah jeung Fatul Muin nu sejen akur kitabna eta, tapi magnetna luar biasa aya naonan di jero. Lamun abuya Cidahu ti lokal mana tara ka mana di masjid kaimah di masjid kaimah tapi sahanu teu apal ka anjeunna Serang, Pandeglang, Rangkas, Bitung, Banten, Sabanten, Sapulau Jawa, Malah, Jawa Tengah, Jawa Timur, arapal kabeh ka abuya. Aya naonan si dia abuya. Haji Pendi mah anu sakit kakalatrak, pengen sih kakalatrak. Kakalatrak kok kotok nu kendogan. Kakalatrak bae Masya Allah. Si sok ka hati nuhun jauh itu biasa. Make hati segala. Aya naonan si di abuya. Aya naonan si di Mama Bakri, aya naonan si di Mama Syatibi. Lamun haulna datang ka saminggu. Aya naonan berarti kan aya anu eueuh di batur. Berarti apa? Kumaha si pemikiran abuya sampaikeun ka batur mandihan keur toa. Urang teh hafal. Lamun abuya Cibuntu baheula kapangih di Baghdad. Urang teh hafal. Basi kene sederetan ulama ulah jauh-jauh ulama urang bae nu kapanggih di Mekah, nu kapanggih di Madinah, nu kapanggih di Libanon. Masya Allah ulah kaget mun kapanggih di Haji Pendi di kontrakan. Eta ge sarua termasuk jelema biadab.
Nah, ukur kurang ya Allah ya Rabb. Oh iya ya. Abu Yana aya di Cidahu tapi aya nu manggihan di Baitullah. Masya Allah karim. Abu Yana Mama Bakri aya di Sempur tapi aya nu manggihan di Singapura. Masya Allah karim. Abu Yana aya Mama Satibi tapi di Gentur tapi aya nu manggihan di Madinah. Urang lamun nyaritakeun sederetan para aulia-aulia Allah leuwih ti kitu leutik seorang dunia teh bagi jelema-jelema tertentu. Ulah Kanjeng Nabi heulanan eta bae guru-guru urang. Masya Allah karim. Aya naonan teh di batinna meureun aya kanyaho nu urang teh nya. Aya pangoroh nu urang teh apa? Urang keluar. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mata Kanjeng Nabi diisrokeun teu aneh bagi jelema-jelema nu geus paham. Diawali ku bahasa subhanallazi asra, maha suci zat anu geus kaberangkatkeun tengah peuting ka hambana nu ngaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun baik Gusti Allah ngaberangkatkeun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj atuh meureunan pan Kanjeng Nabi teh uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Urang bisa nurutan Kanjeng Nabi sarua hamba-hamba nu lain aulia-aulia Allah bisa diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Kanjeng Nabi. Buktina loba nu kapanggih di Mekah, loba nu kapanggih di Madinah. Kamari ye Haji Pendi ke Gunung Karang, kapan? Jeung Juri. Kapan? Tuh kan. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring memualila ngan awalan hungkul kayak aya di simkuring kayak kiai kinu sejen sakadar kaula mah teh bunga amar lepes suta. Kulantaran Kiai Haji Hamid baheula pernah di Cilongok aju mukim di dieu. Alhamdulillah bisa amir, bisa jurumiyah, dipagahkeun bisa ngelal. Datang ka muridna bisa ngarelel. Alhamdulillah ya. Di sopa atau alhamdulillah nyana niat ge kawin deui karak 2 ka 3 cenah. Masalah ya laku mah. Masalah ya. Nah, loba deui Haji Adung alhamdulillah boga pasantren Ki Nurjaya Badrul Salam. Kula mah boga bae jeung ngadoakeun ka santri-santri jeung ka ustad-ustad anu siap berjuang melalui pondok pesantren Salafiyah. Ulah aya embel-embel hiji be lillahi ngomong doa. Lillahi ta'ala. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ketika urang nyaritakeun Isra Mi'raj mun urang teu nyukcuruk heula moal kaharti begitu ku urang dicukcuruk oh nya atuh komo kanji cacak-cacak umat lagi loba anu bisa lelengkah disebut toy ilmu toy. Di dieu ka Banten salengkah bisa Bantenna dideukeutkeun ka dieu tek urang tinggal ngalengkah hungkul bisa urang hiber kukula bisa turunkeun ka Haji pengen hiber ari teh kukula cep Haji hiber anu ngajepret ieu sesa jepretan bos ieu lah kula moal lila ndek nurunkeun sholawat bae. Jadi lamun urang hayang bisa hiber maca sholawat ngan maca sholawat nah nu khusus diukna kita suku katuhu di hari tegak leungna di dieu duanana kajupereun baca sholawat ulah napas bang setengah jam hiber insyaallah langsung ka kuburan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ulai redereun salila hirup urang di dunia maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam urang dititah inget ka Gusti Allah, titah zikir ka Gusti Allah. Pengertian zikir teh sesuai jeung syariat. Jadi nu disebut zikir teh lain sholawat bae, lain zikir la ilaha illallah bae, lain maca Quran bae. Ieu urang kuari keur diu ngadengikeun urayan Al-Qur'anul Karim zikir ngaranna. Urang dahar maca bismillah, inget jeung diniatan ieu urang dahar jang ibadah. Eta sahuap-sahuapna zikir. Ketika orang lempang, orang silaturahim, ka imah dulur, ieu nyambungkeun duduluran, salengkah-salengkahna eta kaasup kana zikir. Urang dek mayar hutang, ieu boga hutang 10 juta. Bismillah ya, urang dek dibayar, berangkat urang niat bayar hutang eta teh salengkah-salengkahna zikir. Bisi teu paham soal zikir, ulah majar di masjid ngumpul zikir lain. Sabalikna aya jelema maca zikir di masjid tapi horenganan niatna hayang laku deui lain zikir nu dibaca ge ilqala Yusuf kadituna kumaha masih ilqala Yusuf tuh kan jelema tolol mah gitu kan. Sanajan nu dibacana Quran tapi henteu ka Allah aya embel-embel lain zikir. Sanajan maca sholawat teu maksud gabungkeun ka Kangjeng Nabi aya embel-embel leuwih gede embel-embelna. Nah ieu teh lain zikir. Maksiat aya maca Quran maksiat, aya maca sholawat maksiat, aya urang diu kos kieu niatna inget ka Kangjeng, inget ka Gusti Allah zikir. Alhamdulillah. Nah, yalah, supaya paham salengkah-salengkahna supaya nggak jadi zikir, salengkah-salengkahna supaya jadi ibadah, salengkah-salengkahna supaya ya dinaridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka dina saat ieu urang ngayakeun rajaban sekaligus haul di pondok pesantren. Ieu teh nyieun resah Muhammadiyah, ieu teh nyieun hareudang Muhammadiyah. Cek Muhammadiyah mah deuk nanaonan rajaban dalilna, cek Muhammadiyah deuk daun muludan jauh dalilna. Henteu nyahoeun nya urang dititah cinta ka Allah. Ngan moal bisa langsung cinta ke Allah sebab Allah mah teu bisa komunikasi jeung urang sebab bahasa Gusti Allah mah bighairi sautin wala harfin, eueuh suaraan eueuh hurufan. Maka Allah ngutuslah seorang nabi ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepercayaan Gusti Allah diangkat jadi rasul untuk menyampaikan syariat. Bahasa-bahasa Kangjeng Nabi itu Masya Allah jawami'ul kalim, sulit untuk dicerna ku potongan-potongan orang Indonesia, komo orang Cisoka, komo Cisokanan waya buntutan solean hese. Maka diuraikanlah bahasa Kangjeng Nabi ku para sahabat. Bahasa sahabat ke bahasa ahli Allah sulit dijabarkan. Bahasa sahabat ku para tabi'in ge lain sambarangan jelema sakelas Imam Syafi'i, sakelas Imam Hambali, sakelas imam-imam Nusaidina hese diuraikeun deui ku para atba supaya ngarti. Datang ka Syekh Nawawi panara ngajelaskeun masih kene sulit sebab make bahasana Arab, sedengkeun di Cisoka bahasa mengkono hese. Nah maka atuh kuari urang uraykeun bahasa Syekh Nawawi teh make bahasa Sunda. Ielah pondok pesantren. Nah ieu pondok pesantren teh penerus perjuangan Kangjeng Nabi nguraykeun bahasa ulamana ti guruna. Jadi berarti urang masantren ieu adalah ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang berarti ngagungkeun ka Gusti Allah.
Nah, naon hesena tuh urang kuari gayakeun rajaban, mengingat-ingat Kangjeng Nabi. Anu melalui Kangjeng Nabi urang bisa wudu, melalui Kangjeng Nabi bisa sholat, melalui Kangjeng Nabi bisa puasa, melalui Kangjeng Nabi bisa haji, melalui Kangjeng Nabi lah aya masjid, aya mushola, aya majelis taklim, cacak-cacak Kangjeng Nabi. Masya Allah, wallahu a'lam. Kangjeng Nabi eta lah sebagai uswatun hasanah diteruskan kualitas rupana Haji Adung seperti kita, tapi ia teh penerus Kangjeng Nabi, ia teh mujahid fisabilillah, tentara Allah barang di dalam serem, ia tentara Allah barang di dalam terayak barang di dalam Nurjaya, bahasa Allah potongan ayat tandukan. Udah layak dari tentara Allah. Lelah para pejuang-pejuang Islam di Indonesia, negara lain berbentuk negara syariat, lain berbentuk negara Islam, tetapi berbentuk demokrasi. Demokrasi eta adalah negara buatan Walanda campur jeung Perancis, wadi huluan ku Amerika, jelema anu jat Insya Allah ulama boga kepercayaan 100%. Lurah paeh masih ngajabat lurah keur ngagugulung eta luar daripada Al-Quran di jero kuburna mun teu disiksa pet-pet ceuli. Lain Masya Allah mikir kalau camat lamun encan obat gitu kan leuwih luhur tibatan lurah. Bupati mah sakieu di neraka. Gubernur, presiden, tapi kan negara urang kajian kukumaha lamun teu diurusan kan bahaya. Maka ayalah satu pertanyaan, andai kata urang boga masalah, andai kata urang teh boga masalah di tengah-tengah negara kufur modal diurang ajukan ke negara sah apa henteu keputusanana aya kan dina pikirna. Nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun negara urusan politik demokrasi, urusan budaya nagis budaya demokrasi ya, kemudian ekonomi sarwa bae kapitalis kabeh, maka ternyata urang kuari nu boga yayasan Islam, pondok pesantren modern, pondok pesantren salafiyah, urang ternyata horenganan henteu bisa gerak lantaran dijajah ku politik Amerika, dijajah ku ekonomi Amerika, dijajah ku budaya luar, sehingga urang eleh kuari politik urang geus teu meunang di negara ngadengkeun suara Islam, maka eceun ekonomi urang anu diharam teh ku urang riba, anu diharam teh ku urang kredit, tapi ternyata dipaksakeun ku Yahudi, titah urang Yahudi bahwa urang teh anti, dipaksa urang. Budaya dipaksa ku ari urang, budaya teh jilbab bae ge dipermasalahkeun kamari mah henteu, jubah bae ge dipermasalahkeun, nyusur bae ge dipermasalahkeun ku ari, nyusur bae dipermasalahkeun. Kunaon cenah teh kieu nyusur bae, atuh cenah cenah hebatan mana sih jeung make manful, goblok bener. Elegan manful susur masuk ke sak ieu cenah tah. Ini dipermasalahkan terus dijajah urang ku budaya luar, budaya Amerika, budaya kapitalis seperti iyalah. Nah apakah orang dicicingan ulah antep negara urusan negara lamun kurang diantep bahaya geulah lah gendai urusan negara alhamdulillah yang udah jadi presiden berikut menterinya, alhamdulillah udah jadi gubernur mun eueuh wacilaka, alhamdulillah udah jadi bupati, alhamdulillah udah jadi lurah, malah lurah di dia mah cewek kan, cewek apa cowok?
cowok nu di haji cewek tolol sia kunaon milih cewek tuh kiai hongkong salah aja jatuh nah kesuruh parah baik. Nah para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah antepkeun urang doakeun supaya tala leger negarawan itu kena polisi itu kena TNI yang membackup urang ketika urang teu bisa di negara tetep urang mah urang bae kembali ke urang sebagai umat muslimin wal muslimat kajian namanya urang bae. Guys, orang ngaji di Majlis Taklim, ngaji orang di pondok pesantren, ngaji orang di berbagai tempat. Lamun darekeun ketika teu daekeun balik deui ka urang di keluarga orang bae ngaji jeung pamajikan. Ngaji jeung anak. Ternyata anak jeung pamajikan yang hubungan sorangan. Ngajina sorangan bae. Geus bae urang sebab engke mah paeh masing-masing. Ulah kaget. Berjuang seperti eta mun Kanjeng Nabi elut berjuang pamajikanana mah teu ngadukung Kanjeng Nabi nu berjuang anak nama teu ngadukung Kanjeng Nabi urang berjuang paman nama teu ngadukung ulah kaget ketika urang berjuang pamajikan teu ngadukung ulah kaget berarti eta sarua jeung Kanjeng Nabi tinggal kitu bae. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kembali ke diri urang kajian kukumaha ge saha presiden bakal paeh saha eta menteri bakal modal saha eta gubernur bakal isdet saha eta bupati bakal kois saha eta camat bakal lurah bakal ngajejes kiai bakal pupus udah sopan amat tak kiai orang kiai nanti proposal wah nah bakal paeh kabeh ketika paeh teu presiden teu menteri teu kiai nu dibawa amal kade sehingga de yakinkeun eueuh agama nu bener kecuali Islam titik ulah goyang-goyang ulah syak jeung ragu-ragu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah satu peringatan anu istimewa ketika orang yang nyaritakeun Isra Mi'raj hiberna Kanjeng Nabi ingat kana keistimewaan Kanjeng Nabi istimewa Kanjeng Nabi bisa hiber kaharti kuarima boror Kanjeng horeng para aulia Allah ge loba nu bisa hiber para ulama ge loba nu bisa hiber bahkan urang ngawiri dengan khusyuk sesuai jeung aturanana aya wiridan khusyuk sesuai jeung aturanana ulah roba awak beureum salawat beri bacaan salawat sekali dua kali tiga kali mungkin dia ingat nana tadi mah paeh kuarina tapi nu asli lain lamun urang nyaritakeun sholawat urang kos urang bae tapi ketika Habib Lutfi maca sholawat langsung pindah alam urang mah maca sholawat urang bae tapi ketika Gus Dur maca sholawat pindah alam urang mah kieu bae maca sholawat ketika guru-guru urang istimewa maca sholawat alam pindah sholawat na eta kene kunaon eta kebersihan batin bersih batin ulah hayang nanaon salian Allah ieu urang hese nu dibaca ku urang Allah nu dibaca ku urang kalamullah Quran nu dibaca ku urang Kanjeng Nabi sholawat Kanjeng Nabi nu manusia afdalul makhluqat tetapi kok urang mah karasana lantaran penyakit nu aya di kolbuna masih kena namblek keagungan Allah dibaca kurang Allahu Akbar tapi teka deuleu keagungan Allah nu katingali nu kadeuleuna mobil nu kadeuleuna teh motor nu kadeuleuna teh jabatan nu dibaca zikir nu dibaca Quran tapi nu katempo lain keagungan Al-Quran jeung keagungan Gusti Allah makhluk-makhluk kene etalah penyakit urang
Ketika lo pakai penyakit maka moal bisa hiber kajian hukum agen nu bisa hiber nu geus teu penyakit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dongeng tentang penyakit loba, dongeng tentang hiber loba, carana aya. Tapi sim kuring mangan ngamuqaddimahan hungkul, insyaallah aya disatukan dengan kaula kiai sanes ieu mah dicekapkeun sage kubunga sim kuring mah malam ieu urang ngayakeun tauziman wa takriman insyaallah ulah wakata mamana dengekeun sabada kaula masih kena aya 3 kiai ulah dicukupkeun sage teu perlu dongeng aya dongeng kieu doang dongeng aya di Baghdad dari teh boga tetanggana tengah penting ngecerit di imahna kayak nu ngajerit barang kayak nu ngajerit kagetnya isuk ditanya pentingnya teh nu ngajerit naon jubah ragam kok jubah ragam sih ngajerit tupan aya aing yang di jerona balik terus kan tapi dongengna eta dongeng hiber sebenarnya insyaallah kira ada waktu ini cuma cukup bela sakit itu eta masih panjang eta dongeng wali sebenarnya ya kayak insyaallah kira ada nya diteruskan bela sakit itu bela kadar disim kuring mamalah pamajikan aja pamajikan ada pikaserian ya sah wali teruskan alanan sakit itu baik mudah-mudahan orang kabehan aya dina rahmat Allah aya dina ridho Allah aya dina kitu naon tangtayungan Allah Subhanahu wa taala diteruskeun saja oh dicukupkeun sakieu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina wa sahbihi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farij